meakeun hanca nu kamari ya. Karek beak tuh mulungan kaleci mah lebar atuh da tuh di pulungan mah nah aja dicecel tanggalnya celapan hari mah tinggal mulungan ya. Mending kena dihanca berjeng tanggal eta oge kudu mulungan kaleci oge. Panas kebenaran aya nama ieu lur. Tuh nu kieu disebut kolang kaling alias caruluk teh. Pokona mah asupkeun kana tas bekal. Tah aku teh anu ayeuna geus menang meungkeut. Iya carana aduh. Ayeuna pan bisa bareng ngaso lirense. Nah panas akeh nyamuk ya kieu lah. Ya tetap semangat aja. Assalamualaikum.